Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Saya nanya kapan besar Ibu Gina teh ya anu ngawulang bahasa Sunda di kelas 7. Satu acan urang kana materi pengajaran kanggo dinten ayeuna. Mangga urang ngadoa heula. Sok saha nu bade mimpin? Bade dipimpin ku salah sawios ti hideup atanapi ku ibu wae? Aya nu bade mimpin doa? Abdi we Bu, pios. Oh, sok mangga atuh ku angganya. Sok pimpin doa enggak? Mun kanggo rerencangan sadayana siap heula nya. Satacan urang ngawitan pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, langsung saya urang ngadoa di kawitan. Tengse. Saacana Ibu bade ngabsen heula, ieu sadayana tos hadir aya nu teu acan lebet kana Google Meet-na. Kinten-kinten 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10. Iya. Sadayana hadirnya teu aya nu teu hadir sararehat berarti ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya sararehat sadayana kan? Nu teu damang? Sehat, Bu. Pujian. Nah, minggu kamari urang kan tos ngabahas pupujian sapali. Tah, minggu kamari teh ngabahas pupujianna ngeunaan anu unggul. Nu emut keneh teu? Atuh kieu we. Naon ari pupujian teh? Nu emut keneh teu? Kumaha pupujian teh? Kan kamari seueur pisan tah anu nyimpulkeun naon pupujian teh. Nadom Bu di masjid. Nadom di masjid. Di masjid. Terus madina. Ari bentukna kumaha pupujian teh? Nu emut keneh? Bentuknya siga sair Bu. Iya, siga puisi, siga sair. Terus tadi pupujian teh nadoman. Leresnya pupujian teh cara macana teh dinadomkeun, mata disebutna nadom. Teras pupujian teh nyata salah sahiji sastra bukun anu eusina teh nyoko kana ajaran agama. Masih emut eta kan? Emut keneh? Bu. Emut, Bu. Emut, Bu. Materi nu ayeuna teh nyaeta urang bade nerangkeun ngeunaan eusi pupujian. Ya, ngeunaan eusi pupujian. Naon sih manfaatna Ibu urang diajar ngeunaan eusi pupujian teh? Seueur pisan manfaatna nya, barudak. Urang nalika nadoman misalnya Teddy, Angga, Riki, pasti kan sok nadoman di masjid, di lemburna aya teu? Aya masjid pastikan, aya masjid. Abi osok, Bu, abi osok. Abi osok, resep tak anu nyanyi mah resep abi. Ngabantosan mama. Saya pisan Yuli, aduh ya Allah, ya bakal janten istri idaman kenanya. Nah, materi ayeuna nyata urang jadi beki apal kitunya jenis pupujian teh naon wae. Lain saukur apal teh eling-eling umat teh hungkul. Manawi engke tujuan urang diajar ayeuna nyaeta sesuai jeung KD kompetisi dasarna nya. Nyaeta ayeuna kompetisi dasarna dibagi 2. Pengetahuan tah ayeuna urang ngarengsekeun nu pengetahuan nya ngaidentifikasi bentuk struktur dan isi fungsi sosial serta aspek kebahasaan teks pupujian. Nah, tujuanna tangtos tujuanna teh nyaeta hideup dipiharep bisa ngaidentifikasi eusi teks pupujian ku cara bener jeung percaya diri. Tuh ya. Kudu percaya diri jadina teh. Lainna urang ngabuar eusi ya. Pasti apalah sa pupujian tah ayeuna ieu aya anu kudu di scan kinten-kinten ieu pupujian naon nya tos aya nu ngascanna Anu LKPD sanes Bu. Sanes bager ieu mah nu ajarke ku ibu di ieu keun pami ieu namina pilih sesah mukana ibu atau sesah Atos, Bu. Abi urang sarerea Bu. Oh. Atas, Bu. Tegepeun heula sakedapnya turutan bait kahiji jeung bait kaduana. Oke, urang cobian sasaran. Urang sare. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana
kuresnya bangsana. Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen tahun gajah. Tah etanya Nabi urang sarerea. Nah, aya nu bade nyobian ngahaleungkeun nu nembe? Ibu Abi, Bu. Sok, uli sok. Biasa sabari itu lah cobian. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya. Sae pisan emprak heula atuh, emprak virtual heula. Aduh, Yuli, menisan. Jadi Udah, penanya tuh Yuli, menisan. Sama penyayang di abi mah. Sok dia kumaha dia, ari dia kumaha lagamna cing ibu yang ngadangukeun dia. Dia aya omongan naon teh dosa da sok. Tapi dah pales abi mah ibu kumaha atuh. Sabar cobian deh ya. Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senen tahun gajah. Ya abi mah kitu Bu. Oh gitunya, jadi rada-rada nge-rap sih gananya eta. Pujianna bari nge-rap. Beda kitu kulantaran pupujian teh nu basa eta. Sumebarna teh sacara lisan. Bu. Jadi beda tuh upami kitu nyata sawios teu naonnya. Yang penting mah hidup biasa nganadongkeunana sareng ngartos eusina sesuai jeung mata. Bade nyobian deui saurang deui sok ibu dipasian kesempatan. Lumayan kanggo poin tadi kesempatan. Abi. Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab serius itu oke. Jadi kan tadinya tilu contoh beda-beda. Yuli mah hampir sami kitu sedengnya ya na ketukana wirahmana tak sesuai struktur aya wirahma. Terus tadi dia rada nge-rap. Hah, gitu. Tak upami yayang mah alon gitu. Ayeuna urang ngabahas eusina. Tah. Nah, di dieu Nabi urang sararea, Kanjeng Nabi anu mulya. Numutkeun hidup sadaya atawa diskusi kelompok, pujian Nabi urang sararea eusina ngeunaan naon sih? Sok. Aya nu bade mairan atanapi aya nu bade mairan, aya nu terang, atanapi bade nu nyobi. Naon sih? Tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad itu lahirna Tentang Nabi Muhammad. lahiran Lahirna orang tuana. Terus riwayatna. Nurutkeun lain tresna naon sih eusi pupujian Nabi urang sareng nyaritakeun sajarah kan nah Nabi ngajelaskeun mimiti kabarna di mana terus ibu ramana saha saya anu tadi ngeunaan sejarah lebetna kana ngeunaan ajaran agama Islam. Nu kadua aya ngeunaan muji ka Gusti Allah nya. Anu katilu aya nu ngeunaan pepeling ngelingan pepeling. Anu kaopat ngeunaan doa jeung tobat. Anu kalima ngeunaan sholawat ka Nabi. Benten deui nya sholawat ka Nabi. Muji-muji Nabi lamun sholawat ka Nabi mah benten sareng tadi Nabi urang sararea eta lebetna kana ajaran agama lantaran nyaritakeun sajarah Nabi Muhammad. Kumaha puji bagus soleha. Ai kan cenah pujian teh muji-muji Allahnya. Ai di agama sejen aya pupujian teh Ibu. Di Kristen, di Hindu, di Buddha aya pupujian teh. Gitu. Oh nuhun puji. Wah puji meni pinter pisan dugi kadinya nya ngemutna sae pisan sae. Oke, pupujian sanes ukur di agama Islam hungkul salarasna panginten aya ngan beda nominal yang pupujian. Misalnya di Kristen
aya lagu-lagu kebaktian lagu yang gitulah. Ponartosna aya sih tiap agama punya. Ngan pupujian mah khusus kanggo eusina teh ngeunaan ajaran agama Islam gitu bager. Cekap ngartos sayang. Ngartos Ibu atuh nu Latihan Elkana. Nah, nu tadi tos ku Ibu dikintunkeun kana grup WA kelompok hidup anu tos dibagi minggu kamari ya. Duaan wae sok mangga diskusikeun. Sok bari ngeusian bari ngadangukeun. Sok atuh diskusi. Beatos Bu. Oh, dia atas nomor ini. Orang samikeun ya. 13 Bu tadi teh di etang mah. 13 aya 13. Acan uluk salama nyaeta maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ya, eta mah di tataan, Bu. Iya, leresnya enggak. Leres pisan. Jadi si pupujanna teh nyaritakeun rukun salat nu aya 13 teh ya. Disebutkeun aya niat, takbir jeung sajaban. Isnya pupujian teh nurutkeun eusina rukun salat kaasup kanu jenis nu mana? Papasingan pupujian nu mana? Sama Bu. Ajaran agama. Kunaon wina ajaran agama? Ya, soalnya kan ngajarkeun cara-cara ibadah dina Barudak tugas-tugasna aya nu laras sadayana teu? Abi Bu laras. Abi laras sadaya. Abi laras sadaya. Eta hasil jawabanana tong hilap dipoto teras japrikeun ka WA Ibu sapertos biasanya. Kesimpulan kanggo pangajaran ayeuna aya nu tiasa nyimpulkeun naon sih kinten-kinten kacindekanana kanggo lawungan dinten ieu? Mangga Bu. Anu ku abdi di katangkep mah panginten Bu dina pengajian ieu teh ngeunaan eusi pupujian pangintennya jenis-jenis eusina pupujian teh. Aya 5 panginten. Bilih abi lepasnya Bu. Aya 5 anu kahiji muji ka Allah. Kadua ajaran agama. Hatur nuhun ya tadi sawios sakitu oge tos sae nya. Di ku uji kacindekanana naon Ji beger? Ya anu katangkep ku abi mah ya Bu nya pupujian teh di agama Islam. Di agama sanes ge aya mun benten namina. Pupujian teh nurutkeun eusina jadi aya 5 nu kahiji pupujian anu muji ka Gusti Allah eusina teh. Kadua doa jeung tobat. Anu katilu aya peling. Anu kaopat sholawat ka Kanjeng Nabi. Anu kalima ngeunaan ajaran agama gitu nya. Nah, kanggo Minggu Payun ya, kanggo lawungan Minggu Payun, Minggu Payun kan urang lebet kana materi praktek. Tiap kelompok mangga pilih hiji pupujian anu aya di wewengkon hidup, anu aya di lembur hidup ya. Terus persiapkeun teksna, latihan nadomkeun. Jadi Minggu Payun urang praktek nadoman atawa pupujian ngaheulangkeun pupujian gitu. Ngartos? Hilap tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Urang masih kena aya dina kaayaan sasalad gitu. Tong hilap 3M na, make masker, terus ngumbah leungeun, terus jaga jarak oge. Upami keluar, upami Minggu Payun urang kan luring ya, tepang ngangge maskerna. Nuhun tong aya nu teu ngangge masker. Oke? Iya, upami perhatosanana sapunten bilih Ibu aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.